warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang menuju makom Mama Dimyati, pendiri Pondok Pesantren Cipancur. Ini bertempatnya di batas desa Buniseri, Kecamatan Cigugur, bersama Al Ustadz Oding dan juga Al Ustadz Syihab. Bisa dilihat itu jembatan Cisalak. Trek kita nanti ke atas sana. Oh. Siap Mayab? Kita akan naik ke atas. Jadi cek si ibu teh jadi sabaraha kilometer ya kata tad? Ibu gitu terang. Ibu gitu terang. Astagfirullahaladzim. Ayo sugante apal. Ya, inilah perjalanan menuju makam Mama Dimyati, pendiri Pondok Pesantren Cipancur. Tapi moding ya ditinggali tina artikel barudak MA Huda. Ternyata ieu teh mangrupakeun salah sawios guruna Wahwer Apandi. Ieu teh Mama Dimyati Cipancur teh. Nah, jigana zaman sareng uyut alpi. Wah, kita lihat keindahan panorama dari atas sini. Ini aliran cai jeung ka masyarakat ya teh moding cai Weslik. Itu jembatan. Ah, ya jembatan Cisalak ya. Tadi nyimpen motor tadi handap. Atau mau kemana mah ya? Jadi itu ibu memohon pancuran. Memohon pancuran. Ya walungan tadi tongo ya walungan deui. Nah, kayaknya jika nak dia ya. Kau naik lah. Jalannya tuh ke luhur. Mantap, Abang Parid tidak ikut. Ari Sugan teh Mama Dimyati teh di Banten wungkul mengoding. Nah, si goreng di Pangandaran oge di Cigugur aya Mama Dimyati, pendiri daripada Pondok Pesantren Cipancur. Ai Sugan teh tadi dinya nyalain ya. Mau asa sabi ya moding. Nah, kebetulan ada orang nih, kita tanya saja. Cipancurna Kang, paling mana Kang? Kapan dia teh cenah pendiri Pondok Pesantren Cipancur gitu. Cipancur duka langkapnya tapi duka Cipancur. Cipancur mananya? Kirang ya. Tapi jelas. Sejarahnya kirang iya sih. Kirang ieu nya. Tapi anu rada ieu nama anu rada terang napisan mah cenah ogenan ieu teh Mama Dimyati mangrupakeun salah sawios guruna Wahwer Apandi Manunjaya gitu nya. Eta nu rada ka ieu nana teh. Sekilas mah abg sapersa nguping gitu. Mohon ya. Cuman ke terang dalam. Mohon. Berarti kapal itu aya tanya Kang ya? Mohon. Caket awi eta palih tonggoheunana. Mohon. Nuhun atuh Kang. Hatur nuhun pisan. Mangga. Nuhun Kang. Jadi kumaha saur si Abah teh Mang Ihab? Saur nama atas aing. Karena satahunan lah. Mohon.
Tapi kemari Cipancur teh terminal sareng Mangkas nu karebet. oh jadi info di si Abah nembe saurna teh bahwa maka Mama Dimyati ieu teh tos dialihkeun satahun langkung ngan aya pelang deui di dieu. Nah termasuk tadi pelang anu dihanap di ditu. Nah, sehingga menarik para wisata religi, para peziarah. Dialihkan teh ka mana cenah Mas Hab? Duka. Ka Cipancurnya, ka Cipancur. Setelah ini saya akan melaksanakan ziarah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ila hadratin nabiyyi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya Kang taros-taros tadi saurnana teh ieu teh ari makamna mah leres di Tongoh. Mama Dimyati teh pendiri pondok pesantren Cipancur teh Kang. Tah Cipancur teh paling mana Kang? Di Cipancur mah nya upami di dieu jalur ka Ciwangka nya. Oke menak terminal. Terus naroskeun di dinya aya jalan upami lurus di dieu mah ka kanan. Oh, mohon. Kanan gitu. Taroskeun di dinya gitu. Cipancur aya di dinya ajengan aya kapungkur ajengan oko namun. Tos almarhum namun dukanya di dinya anu nyepengna abi kirang terang. Gitu. Oh, berarti Mama Dimyati teh itu adalah penerusna teh ka Kang Ajengan Oko panginten. Ajengan Oko panginten duka memang abi kirang pahamnya namun di dinya daerah Cikareta. Kapungkur mah seueur anu jarah ti Cinea mah gitu teras ti Banjar. Mohon ka dieu teh. Pada tadi saur Akang teh cenah dialihkeun cenah ka ditu. Saur nama mohon satahun kapengker gitu kapungkur teh saurna dialihkeun abi ge da kapungkur mah nya sok sering di ieu nya dirawatan lah gitu sering anu jarah. Tapi ayeuna bet saurna dialihkeun les teu aya ai kamari saeta nya saomnya aya deui tahlilan di dieu abi. Kayak abi heran gitu. Saha eta nu nyanakna eta? Abi kirang terang da seueur gitunya. Oh, seueur nu namun kamari teh saurna Cikaret dan ngadamel eta plang gitu. Oh, anu ngadamel plang itu Cikaret. Cikaret saurna mah mohon. Cikaret itu Cikaret Ciwangka lah di Cibiru. Mohon Cibiru. Desa Cimindi eta kecamatan Cibugur. Mohon. Oge nguping info ieu teh Kang cenah saurnana teh ieu teh mangrupakeun salah sawios guruna Wahwer Apandi. Saurna mah mohon duka guruna duka karamatna lah memang kirang terang abi ge nuju alit kapungkurnya nuju ngange kolor keneh. Sumuhun. Ngadama jembatan nu ieu duka tahun sabaraha alit keneh. Jembatan mana teh? Ieu di Lebak. Oh, di Lebak teh. Oh, jembatan ieu Cisalak. Mohon. Aya pa ajengan Wahwer Apandi ti dinya teh ganua ti jembatan teh ka dieu ngamayuna eta teh cenah ustad ajengan Dunyati. Saurna mah sareng putrana ditembak gitu saurna mah gitu. Da ieu teh memang dua eta na. Belanda. Kude panginten. Oh, mohon. Saurna menuju kareuhan lah. Mohon. Gitu ka payun-payunna abi kirang terang ya ka pangkerna mah mohon gitu. Mohon. Hatur nuhun Akang ieu nya tina informasina hatur nuhun pisan. Sa uninga abi mah mangga gitu namun engke umami dugi ka Cikaretnya panginten pendan paham lah abi kirang uninga mangga. Lamun jelas panginten di ditu mangga. Hatur nuhun Kang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.